Apa? Naon teh? Naon eta? Ieu tuh eta. Oke we. Oh, oke deui. Oke we. Salah kieu. Masih kieu aya bintang tamu. Sahanya. Uing kita nyaho. Karena teh Citarsi kita. Kemari muka YouTube lah. Orang baru singgah dong. Siapa Citarsi? Bukan diri Miss Juneng. Aya lagu eta. Oh, aya kan cair kan cair. Antami tadi. Aya ada buat bah. Panggil. Ku di dia tuh jemput. Oh, jemput lah. Jemput atuh orang cuma. Tunggu aja sini kan. Urang mah di dia. Oke, kita sambut Dasar Citarsi. Waduh. Korsina, Kucing. Eta mah leras Kang Uci di dia. Tah gitu. Mangga. Aduh. Wah. Luar biasa. Lain. Cita-cita teh Hah? Wah, Ai bieu teh yang ka mana bieu? Karep ai bapa. Ditiung anduk bieu mah. Usaha aku teh jeung ai. Di dia. Dia mah kursi. Oh iya. Alhamdulillah. Oh, Aduh. Teh mah megat. Iya, banget. Cita-cita teh. Oh. Citarsi teh. Ternyata sejenis. Sejenis ya. Sejenis. Sarua laki ya. Sarua laki. Tikali ya, bisa sesek gitu loh. Orang tiksa. Cager, Bro. Eta berat. Cager, Bro. Salah kira. Cager, Bro. Oh, benar sih, benar. Bro. Aja tak gitu. Tanya Citarsi kita akan keluar ya Citarsi itu siapa? Kemampuannya seperti apa? Talentnya seperti apa? Karena saya juga sering nonton di YouTube luar biasa sosok ini. Nanti kita akan bongkar ya siapa Citarsi ya, Cicunang ya. Betul. Dibongkar. Miss, dibongkar ku saya dibongkar. Taranjangan. Tapi tetap ya, tetap aja di Tunggu ke mana? tunggu ke mana-mana, oke? Masih tetap di ngadu bak konturnya ya. Iya. Oke, Pak Rohe. Citarsi. Ya. Arek dibongkar ku dirinya lah, arek uwing. Siap, naon lah, Pak? Naon lah, Pak? Baik wae kenal-kenal we. Bebas teh. Bebas. Nu bener, Pak. Oh. Aslina. Aslina. ID-nya dibongkar tadi teu. Dia siapa ditangarakeun pisan ku urang. Asap ciri kasih ya. Kan beda tuh. Beda, ieu kan Kan pami abi mah sanes muhrib jadi ulah dibongkar-bongkar. Kasih Romdon. Tauhid wae nu diomongkeun aduh. Kang, pokoknya bahagia lah. Ya. Sosok Citarsi itu sekarang sedang naik daun lah ya, sedang booming naik daun luar biasa. Naik daun, lih siga hileut gitu. Pan hileut ge diharap teh kaluhur Citarsi naik. Vokalnya luar biasa, geraknya bagus. Saya sering nonton ya. Kita akan tanyakan seperti apa. Kang, nah make jeung Citarsi ieu ngaran. Ye eta we heula nya Kang ucilnya. Ieu soal paraya wah ieu. Kaela urang menanya ieu lain ieu. Oh, Pak Ete nanya heula ieu. Kadilan. Oh, Kadilan. Dilan anjir Dilan. Di mana eta Citarsi eta jadi eta? Jadi kieu ye. Ai salarosna mah kan ari kapung kurma. Ngadangu nami ece teh mung hiji. Raraosan mah. Tanya mung hiji. Coo. Bener Coo. Nah, Coo kapungkur sareng Kang Dorinya partner teh. Nah, kadeu ayeuna mah kan kalintang sieur pisan nya anu cece teh. Kapungkur mah mung aya Coo sakaimut simkuring. Orang pertama upami telepat orang pertama anu nyebat cece ke abdi teh orang Cipaku. Penyanyi senior kapungkur. Sahata? Tenor wargina Kang Iwan Melodi. Oke. Jadi baraya YouTuber Bayu Wacana tidak menamakan diri tapi dipanggil oleh orang lain, dilani oleh orang lain. Seperti itu. Dipertegas ku kasepuhan. Pangresa Abah Anton Wikwi. Abah Palura. Ya, eta. Di Pasihan dipapari nami Tarsi. Singkatan ada Citarsi. Citarsi teh singkatan. Walau alam tah singkatan sanes nama disebatna kitu dipesakan ku abdi alhamdulillah dugikeun ka ayeuna
nya anu kabumi kan nu milarian teh berikut leasing milarian. Kami punya kondisi. Kan bae ka kenyataan. Bang Uling oke sami Bang Uling ge cetarsi mari. Cetarsi teh itu singkatan. Naon cenah Pak? Berseka pisan ya sebentar-sebentar bersih. Ya. Mana? Tapi itu saimangnya. Itu saimangnya. Ai sebentar Bersih. Kenyataan caludih Pak. Jauhnya. Sebentar bersih duitnya maksudnya teh. Bersih. Naon da hirup mah peurih wayah eta. Tapi kayak lah Pak, meureun orang tersebut masihan ceuceuk sareng tarsi teh meureun pasti aya sebab meureun sabab naon tah. Sebab jeung akibatna cenah tah. Pamingeunaan karena sebab mah Ieu mah kolot. Berat. Beras. Kain sare. sabingung itu jelema opat ieu cangkir ngan dua. Dua deh. Pajarkeun bisi pajarkeun naon teh? Pada kena cai. Tatang ada Ya. Nah. Saya 2 gelas deui. Mari ngobrol. Nya panginten ngeunaan pertaros anu tadinya disebat ceuceuk teh mungkin karena abdi mah naon teh suanten abdi mah yeuna naon teh Timreuna gitu nya timreuna teh kan abdi mah tenor gitu kan. Tinggi jadinya. Nya janten sapertos kaleng gitu tah. Suanten teh mohon kan ai sapertos ka uci ya. Gerem suanten teh nya Kasurupan. aduh sanes suanten suanten Pedangan gerem atuh da eta. iya kan pamegat mah identik gitu nah ari sim kuring mah kalarasan kieu ning cempreng gitu Dan memang penyanyi di panggung memang suara lengkingan tingginya luar biasa. Jadi pantas lamun di lanihi atau cece. mungkin karena eta gitu. Ai suanten istri mah asa tebih gitu nya ai suanten istri mah da kan bentennya Benten. istri mah sareng suanten pamegat tangtos benten Tapi dina. bisa mendekati ke situ gitu di dalam cara bernyanyi. Nah, sepertos iyalah si Elis ieu Kami abi mah leuwih benten. lebih benten Abi mah ka aweh henteu ka lalaki henteu. Tong sembah, tong sedih kan mah. Nah mah kayak diupahan. hah Ya Wak, kesempatan ya mah da. Jadi tiap abi jeung ditanya kitu pan jadi urang kapangi modal akak papa kieu nya. Jadi tiap kami manggung oge ieu mah sok bawa HP sorangan sok ngahaja we video ieu mah. Pajarkeun koleksi di imah. apa sate acan corona mah pan duh Oh iya. Wih. Ayeuna mah Ya. corona. Kempes yang terang ka mana eta teh kieu nya dipoekeun. Kamari ke bawah palid. Aduh, sesuai ke murag. Ke bawah banjir. Nah terus gitu cetarsi. Abdi secara pribadi sorangan gitu nya mungkin yang di luar baraya YouTuber Wahyu Channel saha sih ngaran aslina cetarsi pasti yang apa Pasti apa atuh? ya Apa? oke lah urang mah yang di dia ki aslina Ada apa atuh? saha Iya Sutarman. wah situ Ya. dengan Raden sekujung biaya Suparman Pernah ngobrol. lain lem ditanya nanya non mun ditanya ngaran asli tadi dia nu bingung teh sebab ieu taya moto purba ka imah nu nagih atuh soalnya kan di aplikasi mah tuh bisa diganti Tuh bisa diganti. iya pasti ngaran asli Iya benar. Hari tadi lising neangan cita si saha tuh. lain ieu anu teh nu nanyakeun ngaran asli nanya cetarci ngaran asli teu kapanggih tapi lamun cetarci mah kapanggih gitu Berarti ngaran cita si teh mau berkah ini. ih marukan jadi maksud saya ada di sidem kan yang berarti ngaran asli itu di sidem oke kita bongkar nanti siapa nama asli cetarsi masih di Wahyu Channel di acara ngadu bako onto ngadu bako ngariung ye ulah ngarokok ngadu bako eta ngadu bako di Wahyu Channel ngadu bako wey ngadu bako ngariung ye bari jeung kongko ngadu bako eta ngadu bako